Di dia mah ampunnya euy. Yang karek anyar di dia mah santren. Mending geus tanah alpia siro geus teh ampun. Soalkan. Untung dek geus boga talaran dek di pesantren nu awal. Hitung-hitungan darah sesuai mah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki Musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqsidu nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsabi laftin mujasirat Duh, aing leuseuh doi euy tuh geus silat keur burang ieu. Bau sama bau keong ieu ceker teh ampun. Emang tergering atuh masuk aing. Oh, kos keong gering. Ya. Duh gara-gara pindah kobong kita dijijikeun kieu. Kadeui salahan untung aya ngaran-ngaranna nih. Hari dang budak teh. Tapi kairaha nya ieu kobong rengsena euy ku masalah kasurupan kos kieu. Aing daripada bete mengajing si Udo jeung si Jarot timbang saling pencetan mujak sudah aing mending ge nganadom bicara nama aing bengal-bengal ge kasebut da aing nganadom acan mah leuheung aku ba'da hamdi lil jalali musalliyan ala nabi wal ali abdun asiru rahmatil karimi ay ahmadu banu abidir rahimi. Aduh, ampun aing lalu sih anjing teh dah. Baru udah koran iki itu aing keur sare diraring sagala. Teu nyahoan sugan aing preman panggalak di dieu. Kok si Jarot eta ampun budak teh. Nang tangan kagak dipocelan hiji lila bayangan malah. Duh, soak. Budak alhamdulillah geus bareres enang pindahna. Tinggal ge enang ngarencanakeun persiapan jeung ngontrol para preman-premanan nusuk marabok jeung nusuk Yarudi. Hayang bersih ieu lembur teh tina perjudian jeung permabukan teh tina pamaksiatan teh lah. Geus panas. Geus teu hayang we aya pamaksiatan pokona geus hayang bersih ieu lembur. Atuh bunya teh. Nya ayeuna mah kudu nitah heula rai meureunna dia ngawuruk budak teh udah naik persiapan jaga-jaga bisi gitu bisi para preman teh ngagunakeun kakasaranana gitu da heueuh jadi jaga-jaga mah perlu pan. Ayeuna mah zaman ayeuna mah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas di mana ya Aceh ngoyah karek bijil? Tadi teh mulus patuangan, Buya. Aduh. Batur geus bareres naon keur wayah kieu karek bijil. Komo di jalan mameureunnan atuh. Heuh entong era. Mana bom-bom? Adi. Nu tacan ka dieu, Buya? Acar karek dengan si Jarot jeung si rambut api nu ka dieu mah. Jajan keneh sugan di warung, Buya. Jajan di wae sarwa na jeung lanjutna ieu. Tas main PS masalah ya di mah RW nya di warung RW nya. Tuh Buya, teu. Wah, si Jarot doang ajakan teu sakali. Ya enak mah kieu, Ceng. Wayahna Aceng geus siap-siap enak mah. Masalahna bade nyerang ka preman, bade ngontrol anu perjudian teh anu permabukan teh. Siap, Buya. Ade tong keder. Karek dipolototan ku preman mabur di penggelana. Si Jarot eta mah. Geura eta we beres ka ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus di mana ini beda kapan? Mohon Kang tadi teh mulas Kang patuangan teh. Mohon. Nyasa tuh pamit kita mah. Gerak kau mau kedap deh ngawas dah. Mohon Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya budak jarang baik skenario nya. Mun aya na jadi dalabat da. Ayeuna mah kieu ye. Wayahna gentosan heula. Oh, Bade persiapan kanggo nyerangka ieu teh ngontrol ka preman-preman teh lah. Mun. Ayeuna mah wayahna we urukan heula, barudak mah nya. Mun. Mun jeung kalake da. Nya. Deh pamitan. Mun. Tuh kan Aceh. Kemana wae atuh? Aing ngata budak. Mana Aceh? Wae atuh mah teh. Budak sebenarnya. Ane kana kopi aing. Usul gante di tangan ini saja. Nyaho da aya di rona. Naon? Aing main PS di pohon kana waktu. Terus sama gitu. Mana PS? Hah? Di warung RW. Siapa? Enggak aya anu. Oh, saya ulah kamu bawa. Lenggar sih. Aku main PS lagi. Ceng, serang dia main bola siap. Si Jarot tuh diajak kan aing kesokan Elean sih aku tuh bisa main PS. Mending kene maning mangga jeung aing. Lumayan bener rotnya aing maning mangga lah. Jadi kumaha tadi tes Ceng? Aing teh main PS doang. Aing teh dina mulus emang lagi beuteung mulus. Kan santos nu PS aing teh jadi mulusna. Adisia mana? Adisia kapan Adisia? Basnya kusnya teh diajak. Sahate segan. Kusnya teh diajak kan ah. Bisa suet teh. Nyaho. Teu diajak kan. Pasukan jeung sia. Kalau ulah kan subuh gini, subuh pindah. Ah, keunting budak kitu tuh di arah tinggal muja cenah. Heukeuh lah. Aing ngajual Tawenya akal bundutan nah. Kayak jaga kurban ke bulan haji sih bokong bisa kurban. Tahu kelek bojuk teh kelek Saya salah. Eta kumaha rokok kitu mah dibalik kitu kan. Ya, lamun aing ngarokok bener kaos kieu ya disunut ieu na, berarti aing pohoan. Muja sih. Ya pokoknya berarti teu inget sama Nya heueuh. Mujak sama doang. Pokona mah ngarokok tibalik nikmatna naudzubillah. Tak ada sama gitu mah. Adat kuing eta mah. Isi teh rek ngaji mun teh. Areke nungguan lah. Kalau ngajar rek ngaliat duta tuh muja sama. Sama yang silbar teh mari. Aing menang 15.000 ge utang sawarea. Palingan apa asa aja. Ari ngalek aja kan atuh siap. Asa ngulungan aku wae jeung si Dina teh siap net. Wah, siap. Siapa sih main PS jeung aing? Oh bener. Jika kana siap. Oh sia. Gara berduit kan yang berenang. Anu resep mah media nu petualangan teh anjing Heeh, Islam tiluan. Naon teh nu petualangan teh? Jimbot le. Anu make sang-sang doang geuning. Super Mario. Oh, GTA. Oh, enak. Sia eta di PS sajam bar duit. Sajam 3.000. 10.000 lah dikeun ka aing. Di panis di PS kan dia aing beli rokok ah. Ya siang boga teh siang. Aya kerja keur ngopi ke peuting. Awas siap jeung aing muja sa. Ari manggojel anu badag teh ka mana? Serta temboan. Dia geus datang mah tuh. Geus datang. Pan geus buat borang. Tuh pas big show teh. Ngadat di kana teh gara-gara dipentar rokok teh keur borang. Widarium. Atuh tuh. Ada kurang red. Yo, kira-kira rokok nih siap. Siap aing. Cobaan. Loban. Ampun aja. Teu goron lawe nya ngomong gojelan teh ngaji ngopi. Tinggal ikut jadi nutup. Pak Kocer. Heuy. Ngariung ngomong dia. Dia ngariung mang. Ngariung mang di si curang tamping heula ngerakeun ceuri tidak. Ayo Mang ngariung Mang. Ngariung mang terserah mamer teu betah mah balik ngerakeun ya. Balik lagi mang cari. Oh, kalau mau udut mantap ya ngebul ya. Pasti mau udut apa jeung menta. Hah? Mau udut teh. Tuh ya. Beak. Emang mau? Duitna. Beak tuh sama tama. Oh, duit lagi. Foto geus Majelis ini jadi kumaha sih? Ya kita mulai lagi nang pamer iya teh. Lupa kudu bager terus Mang Rois man. Ah, Ayeuna heula bang. Ari Amang datang ka dia mun baku-baku acan di kumasi. Is pan ari penyakit mah maling gitu mah. ari ngarang budak anyar mah rek preman rek ajengan rek ngarang-ngarang asuka kobong kudu barang bayar jadi kumaha sih? Oh gitu ya. Atuh nya. Is. Poho wae. Is naon? Ayeuna ieu is. Pan beurang ka dieu. Kakobong lebak cenah. Salaman heula tuh, Bang. Ya saha ya. Jauh ieu teh, jauh kumaha. Masa karek nempo ya budak. Amang mun karek ka dieu dan karek nempo ah gitu kumasi. Oh gitu ya teh. Iya nu manggi HP Amang teh ketih heula. Oh iya. Heeh. Oh, sugan teh nu maling. Sampai heula goceng duit goceng Duit sampai lain Maling kan. kan. Heuh arek nyari ka bae ka aing teh teh. Bah, tingan ah. Ini mah jadi santri anyar. Duit goceng duit kumaha sih?
duit wah harares yang dari mana? Rawat. Jika anak kelas si Udi teh retul kayak kelas Udi mah. Ya mang, najan amang ngarasana ieu pang dewasana, pang buraong na oge ari ngaranna berbagi mah najan ka anu saha oge kudu ari berbagi mah. Kudunya itu. Heuh, uing oge mah berbagi ka amang teh kode ke mah kudu leuwih ti kitu. Cocok eta. Bener. Molok tuh dah. Mang, Hese bener yang salah. di bekelan teh imah ku umi di bekelan teh. Bakal sorangan orang mah. Berarti boga aya nante, boga. Oh, berarti kan meleng doang cok. Bubar negara kita cara mah Iya. Rusak dunia persilatan gitu cara mana? Ampun. Benar ta. Cecep kan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bodak kurang raos wayana ya abuya tetiasa nya digentesan ku akang. Naon? Bangga. Teh sekalian teh. Pakaina bodak kurang ngaraosnya ngawetan raos tan jual kaul. Halaman salapan sok dibuka. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani utawi bab kang kaping 2. Iku fi fadilatil la ilaha illallah ing dalam mertelakan lafaz la ilaha illallah. Jarot ngalogot tuh jarot. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala geus ngadawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yaumin la ilaha illallah man qala sapa wong kang ngucap ya man kulla yaumin ing saban-saban dina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makasih Sok kita bagikan lah. Buru tuh chat Sabar dulu nah. Emang rek menang mana? tuyul kan ya mah. Buru dibagi. Benar atuh. Bener itu bekas yang eces. Oh, pan aing ge bener IG tah. Ayo sia. Aing heula nya sia. Ku aing elekeun sia kabeh. Sing baraya. Enggeus Geus Tah jadi barodaknya dina ieu bab kadua dina mertelakeun lafaz atanapi padilahna la ilaha illallah nya. Saur Kangjeng Nabi saha jalma ngucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tau seueur teh miata marotin we. Seueur nyata 100 balikan maka bakal datang dina poe kiamah eta teh pamenteuna sapertikeun bulan purnama. Tuh ku agungna kalimah la ilaha illallah nya. Ayeuna urang kudu ngagungkeun ka lafaz la ilaha illallah na sababna eta kalimah mangrupikeun kalimah tauhid. Anu kuduna ditancepkeun dina diri hate urang nya. Dina hate urang kudu ditancepkeun kalimah la ilaha illallah teh. Lain ayeuna kalimah la ilaha illallah teh ayeuna mah nya ningali zaman ayeuna mah lafaz la ilaha illallah teh lainna diagungkeun lain dimuliakeun malah dirampasan sagalanya. Tah ayeuna lafaz la ilallah kalimah la ilallah lamun geus nancep dina hate di urang sadayana tangtu moal wani ayeuna ngarampasnya. Nu aya ge kuduna diagungkeun kalimah la ilallah teh lain-lainna model dirampasan sagala endahnya geus rupa-rupa zaman kiwari mah. Bro. Dari sabar aja masang buru. Oh, leutik ka titik mah. Nah. Goceng nganjuk. Yo, dengekeun heula. Dengekeun. Naon? Aing hayang ngarebut pasantrenna. Di mana? Di mana? Naon kitu? Anu di dinya. Bongana ari sing dumuk kumatna. Di dinya tak deket. Aing bongana teh pasantren teh ngagadengkeun. Tos barudak kana mah ngosna sakitu wae. Gagu. Dengekeun heula atuh aing. Serius aing mah pokona mah urang ngarempug eta pasantrenan. Setuju teh sia. Aing makulah nangis aing. Pan pada persiapan itu dia ngontrak keluarganya di rasa kitu wae tos.
Minum siap minum. Mantap Tenang, ulah tong cep eta tadi teken eta. Hayu, jangan ajaran itulah. Ya pun jam omongan. Tanya jam barang kan itu nak. Ayo lagi hayu. Ayo aja. Urang gempur. Ayo. Kesal aja. Ayo. Barera sudah aja. Gara lempeng tapi. Atas beres sih, ngosna. Alhamdulillah tes. Iya pasti kenal ka reng-rengan si Jarot, nah jangan buraung ge pan besing kuna naon ke preman. Mangga. Akang mah bade ka bumi RW lah bade laporan. Mangga. Nah naonnya berenang kudu laporan lah ka aparat pemerintah. Mangga ieu. Enggak. Aya RW na di warung teh nya. Aya RW teh di imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame wae RW warungna we. Mantap. Muja tuh RW mah. Sekarang ini orang mah. Sehat ada? Alhamdulillah. Aya naon dia? Jadi dia Pak RW, mantak abdi ka dieu ge bade laporan ka Pak RW. Nah, aya naon tah? Bade ngabubarkeun preman-preman anu sok marabok jeung jarudi na itu. Oh, siap. Kumaha setuju Pak RW? Setuju. Lamun aya naon lamun demikian ka preman ngaroga hala, sia tanggung jawab Pak RW. Oh, ditanggung jawab. Nah, hari kitu mah abdi sareng para santri bade ka dinya. Oh, oke. Oh nya, turun kitu banyak Pak RW nya. Siap, doana we Pak RW. Assalamualaikum ya. Iya soleh ka mana wae soleh. Eta atas harian teh langsung we ka bumi. Mana ieu hayar ieu? Ieu teh Kang Buya, Timku. Aduh, turun ka kandangeun ka pangkerkeun. Ayo lebet Itu ngomong itu karena resong itu. Eta ngalih lah ya. Tadi emang ke nelpon si Royce. Acan Kayak sinyal di lembur asugan ya. mohon cegah dia apa Yang mangga istirahat. Mangga bae Buya teh bae. Assalamualaikum. Nyaleh ini mah mendingan istirahat siap-siap lah. Ya, Bade bener. ieu pan yang teh terang teu. Bade ngontrol budak moran nusuk jarudi teh ya, nusuk mabok. Di pos. Taroskeun ka Rois ke. Ya. Yang beristirahat lah. Ya. Kumaha ieu? Cai atus dipasikeun ka reng-rengan si Jarot. Kawe saya Mual. atas tadi Oh, syukur nyaina urang siap-siap lah da tos wengi nih teh. Tos tabu baranya tuh, tos tabu 10 langkung eta teh. Urang siap-siap ya ajakan barudak. Assalamualaikum. Woi wakil Rois karek datang. Ya, iya waris Ini nomor kita ngangon domba apa kolot? Ampun. Muja sudah siapa ini? Macul di ditu teh. Mau minggu jukut ah. Ngopi-ngopi aja. Di mana kopi rokok? Iya, China tuh. Iya. Kopi. Dan warung Bang Soleh mah. Alabatan calon nih. Yang ngacaina eta lut bro, Bang. Anu ngomong ayo. Aya eta Kalau korek na muja sebenarnya. Nah, mungkul ieu di lembur ya. kita. Cai panas eta. Macul aing domba urus kaneun. Bis panen, panen. Boro-boro panen cai di halodo ayeuna mah hese tandur ge. Kumaha santri jual sawah teh. Santri kumaha nambahan? Nambahan tah. Segitu badak da teka dulu dia. Iya asa karek enjuk. Urang mana, Mang? Jauh orang mah. Jauh. Di mana gitu? Tukang. Di Salaman heula di Brunei. Allah, salaman sangaranna. Boja. Oh, Ya saha ya. Amina, Mak Soleh. Bang, kita wakil Rois. Terus sangaranna Soleh. Oh gitu ya Cas. Amang apal teh ieu narek ieu ngeberantas ieu perjudian. Mana itu?
Ayeuna Deket ke posnya. pos. Deket pos eta pos. Anu somaran yang dihandap ini mah guys. Aya di pos lamun nu mah paling di Leuweung Awi biasana marot. Ada keluar. Ayo siap gas lah. Heeh, biasana mah di Leuweung Awi. Tak iya babaturan iya ngomong iya. Oh iya geus hijrah ya mah. Bocoran Iya, lantaran minyun hijrah. Jangan we. Sok. Lah ingat jawab tuh ijaz sana. Jangan dong. Jangan. Ada jam berapa ieu berangkat? Oke. Ayeuna jadi keur nungguan ke Buya izin neraka Pak RW. Didukung ku boya ge. Atunya heuh gerak Buya teh papan. Gagah. Kugalak sama itu kayak namanya Giras. Oh, aing boga duit aya mah gede. Cuma di parapan kamaran ke kolot sia. Oh, buat duit. Yaudah. Kata abang non maksud abang tadi Kang Jajak nyaritakeun dirampas gitu eta kalimah tauhid sok ah. Anu keur hadiran dak santri nyekel bendera tauhid dirampas ku polisi. Teu kunaon eta teh? Beureun teresepeun eta mah meureun tah polisi na. Ari ngebangus teh cenah geus kalimat tauhid mah aya dina hate. Papamun aya dina hate ge lain berarti ulah dikibarkeun mujak sun polisi teh. Kerajaan teh asa karek ngedeng ya. Hari santri Hari santri kamari. Ieu teh sirah teh. Memang tanggal berapa hari santri teh? Tanggal berapa Bang? Hari santri. Tanggal 22. Santri lah. Tanggal berapa, Bo? 22 kan? Dengeran. Aing keur ngeding eta mah. Aing tanggal 22 mah di sawah wae aing teh nyoran. Teuing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bombo mah hari siksa we, bombo mah. Oh, badan ge. Dengereunah teh dengereunah. Ngopi ya? Kopi Bu ya. Kopi di mana ya kopi? Pamasihan tah, kopi Rois. Ini. Mantap. Bu ya batin kopi Bu ya. Kumaha ya surat tos hariap ya? Siap Bu ya. Bom rek kirim mah bom. Bisa lumpat ke bom. Tanya. Ya. Apa ya? Lamun sakirana rot. Lamun sakirana eta preman ngalawan lawan ku Jarot Wani. Wani Bu ya. Mana rambut ape kan kudu malu ah. Ini ngomong dah. Siap Bu ya. Wani. Insyaallah Bu ya. Ah, Insyaallah Kang. kira aku atuh tibang ngalawan preman narongtot lek waktu warani lah. Basmi enak mah perjudian jeung permabukan teh di lembur urang teh cenah eueuh lah. Denge. Sia. Bisa kebawa. Amang teh mau ke badak tah ulah ngarasa mandang eta babaturan kan. Ari di jalan salah mah hantem ku amang awak badak ieu. Siap. Tukang nyemek kata teh Bu ya. Iya teh. Mau nyampe Semacam doan teh. Big show apa? tapi ka kieu eta sih teh. Ternyata saya mah siap-siap we nya. Benar atuh. Bener itu begasing eces ini. Oh, pan aing ge bener IG tah. Ayo sia. Ayeuna nanti payun kan itu kontrol heula eta preman teh. Paling nu kitu mah ayana di rumus awi eta si Junet mobil kasih suruh gitu. Paling nu kitu mah ayana ngajeuna jeung juri jarian. Mangga Bu ya. Di rumus awi paling nu kada itu mah. Pokona mah salarea tinggal heula kan itu. Ke Buya nyusul. Sok kana ari didoakeun sebut Buya. Amin. Kali badak-badak ieu naon tah? Dulu asa si bom. Awal dari Mall apa? Bro, aing bari nginum coba heula. Aing ieu geus rariet ieu aing mabok. Siga. Jak lu tahu coba terbanyak. Doi. Naon ieu? Dia ada tempat berita. Masuk eta Iya lain budak sana nenek. Oh, heula sia mah bakal ribu ngomong. Keluarkeun pamake sia diuyup ku aing. Sia. Hujat perut jeung aing. Ayu diuyup we ku sia mah. Budalkeun karun kabeh sia lah. Ya, aing aing. Orang kabeh, orang. Orang kabeh. Orang ya aci. Tanaon ya naon? Kali gebis kali gebis. Tahan. Siap gua aja. Longon. Caru di dia. Nah naon manehna? Aing baheula. Sia orang duluan. Buya. Tahan kok. Sama mau bisa bangunna. Non sedih aing. Aing sia aing. Eta mah aing geus tobat. Aing dipaehan di buya-buyan oge. Lolos.
Tapi kata lagi ya isi suing. Lah.